Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Kisunda anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng ganjaran hutang kanyeri bagian ke-12. Ieu anu nganggitna Bapak Tatang KS. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Atuh da kitu kuduna bibi ari awewe nu geus berumah tangga mah kudu merlukeun kana parabot ulah sakadar bisa ngaruksakna wungkul sautak saeutik kepre sautak saeutik gebro hantem melian ge kalah kawowotan. Awewe nu ngan bisa ngaruksak bae tong hayang babanda lah. Si Amih mah kusok ngalobakeun catur nunggeus pepes mah geus bae tong diutak-atik da moal bisa belagar deui manasina kaleng atawa seng bisa disambungkeun ku patri. Entong boro-boro sifat parabot anu babari ruksak dalah jiwa ge saha nu nyaho isuk pageto manggih kamusibatan nya apa nama paling-paling sakadar nyempad sagala atos ulah disaurkeun deui balik-balikanan teu dicaritakeun deui tuman sugan ari kitu mah mikir puguh ge pameget mah moal terang kana urusan ngemutan parabot rumah tangga tetep we istri nu ngatur itu ngatur ieu mah pek upami abdi teu bibilintik urusan parabot moal nya pinuh lomari pinuh gupet paling untung bade tuang teh nyoehkeun heula daun kanggo alas dicangkedongkeun. Delo itu tuluy papanjangan ya amihna bener urusan parabot rumah tangga awewe bagianana awewe nu ngayakeunana sedangkeun duitna ti saha cing moal nya bisa nyadiakeun parabot lamun teu dibere duit ti salaki ieu mah sagala rupa hayang menang sorangan ngeunah ehe teu ngeunah eon. Aya ti kapungkurnya pamirsa ieu ngeunah ehe teh ngeunah eon. Jasa awewe bae anu dicaritakeun teh ari jasa lalaki arek dileleungit cing bieu ti kota meuli piring 3 siki gelas hiji ngaganti anu pepes ku si eulis duit ti saha nya artos ti papa tos ulah manjangkeun catur bilih bari bin heug atos wengi. Memang sagala rupi oge pameget mah sok hayang menang sorangan abong kena nu kagungan wewenang tina sagala peraturan aya di luhur. Atuh puguh we da teu mufakat teu umum awewe di luhur lalaki dihandap rajeun awewe di luhur sakalion dititah nincakan gandeng tong ngocoblak bae bilih karugrag uler bojona rada mesem juragan Sukmaja lajeng lebet ka kamar bari gumujang. Bititi mah ngadenge dununganana hoghag teh anggur nyenghel bae beri diuk amewok di juru ngan eulis marlinah anu teu kabawakeun naon-naon teh cinukduk tungkul siga nu era boga rasa kasinggung ku caritaan mitohana. Sabada bojona juragan Sukmaja sasauran kitu lajeng ngaluarkeun piring sareng gelas anu kenging ngagaleuh nembe. Ampihkeun ka ditu bibi suruh bojona juragan Sukmaja bari nyimpen piring dina luhur meja sitce. Ngadenge caritaan kitu eulis marlinah gancang turun tina dipan tuluy ngalengkah boga rasa era deuk mangnyimpenkeun piring tapi barang deuk ceg diangkat mitohana nyorongot bari ngadilak. Keun ulah kumaneh marlinah sina ku si bibi disimpen naon maneh mah rimbagan kawas boga leungeun kokhod monongeun awewe teu aya pisan karintihanana batan heman kana paparabotan mah anggur hayang mepeskeun kawas parabot harga saperak 2 perak nyaho sorangan ti tukang kiridit mah abong kena kasebut nganjuk meuni teu kira-kira setengah losin kudu 1.800. Bibi simpen ka ditu kumaneh ulah ngandalkeun batur heug sing api kana parabot teh ulah rasa maneh barang nu batur kudu sabanda sariksa ulah sabanda saboga
Mangga agan, jawab Bititi bari nyamperkeun nyokot piring jeung gelas tuluy diampihkeun kana lomari meuni lalaunan nakara. Eulis Marlinah mah sanggeus ngadenge kakecapan kitu ti mitohana ngaleos beri hate ngahelas, tapi teu kungsi kebat asup ka kamarna. Kakara nepi kana lawang ge geus dicalukan deui ku mitohana. Eulis, tong waka ngampi, keelanan diuk heula sakedeung, amih deuk aya picaritaeun ka maneh. Eulis Marlinah balik deui kalawan teu nyarita naon-naon anggur gek bae diuk dina kursi di tengah imah. Anu teu lila gek mertuana ge calik geus kitu pok sasauran. Kieu Eulis, amih teh deuk aya tanyakeun ka maneh, tapi kitu ge leuwih ti heula omat ulah arek ambek. Kalawan menta jawaban nu satarabasna, ulah dibuni bau. Anu hartina ulah arek ngabohong. Sabab tiap-tiap jalma nu ngabohong teh akhirna osok kabendon. Dina geus kabendonna tangtu ngerasa era sorangan. Tah Lis, amih deuk nanyakeun, kahiji waktu Rohendi aya di Jakarta, Eulis kakandungan geus sabaraha bulan? Waktos Kang Rohendi mulih ti Jakarta, kengeng 5 sasi. Abdi nuju kakandungan 8 sasi. Jawab Eulis Marlinah dibarung ku hate ratu getutunggulan. Jadi geus 8 bulannya waktu Rohendi balik ti Jakarta teh? Laras, jawab Eulis Marlinah. Dina sajero Rohendi indit-inditan dina luar, nepi katara balik aya kana bulan-bulana. Eulis osok ka mana bae udar ider teh? Ah, tara ka mamana aya bae di rorompok mi. Bujang-bujang mimiosan tebih, cacakna tangga oge teu acan pernah. Kumargi teu kengeng teh ku Kang Rohendi. Benar tara udar idar, mertuana netep banget Eulis Marlinah menipias konea siga nu reuwas. Larasmi wantun disumpahna. Naon sababna Eulis boga maksud hayang ngadon ngajuru di dieu, nah kahayang sorangan atawa dititah ku Rohendi? Eulis Marlinah ngahulang teu daek ngajawab ku sabab boga rasa bingung, tapi najan kitu ge teu buru ngajawab pokna teh. Di piwarang mi ku Kang Rohendi, jawab Eulis Marlinah nyaritana siga nu kasima teu bisa tatag. Gening, tadi Rohendi teh nyarita ngajurungkeun Eulis kudu ngalahirkeun di dieu. Malah nyarita nama Eulis sorangan anu ngejat sonder idin ti salaki. Ulah kitu Eulis, sifat awewe nu geus berumah tangga ngarumasakeun boga kawajiban mah kacida pisan gorengna awewe ngejati imah teh. Najan bari ngejatna kakolot tetep goreng kasebutna siga nu embu ngawulaan nu jadi salaki. Ku ayana Rohendi usaha tisusut tidungdung dug hulu pet nyawa, cohagna suku dijieun sirah dijieun suku teh ngabelaan saha? Maknya ari ngabelaan dengan mah tangtuna ge ngabelaan pamajikan, tapi kari-kari anu dibelaanana teu aya di imah. Kacida salahna mun kitu mah Lis. Pek pikir ku Eulis sing asak-asak, nah salah atawa bener caritaan amih kitu? Saur mertuana nutup cariosanana bari ngalewas lebet ka kamar. Isuk-isuk kirawan cihaneut moyan juragan Sukmaja parantos angkat ti bumina anu maksudna teh lian bade nyandak artos pangsiunan. Kumargi harita kabeneran tos waktosna kaping 15. Bojona mah harita teh nembe meresan di kamar tos kitu lajeng muka lomari anu maksudna bade nyandak anggoan. Barang ceg kana raksukan manahna ujug-ujug ngajenghok ningali anggoanana tos awut-awutan siga aya nu ngungkaban. Geus kitu brai muka tilepan sinjang anu numpuk manahna asa beuki reuas dumeh ningali cepuk berhiasanana teu aya. Atuh gero bae ngagentraan bujangna mani tarik nakara. Bititi, bi tah enden, jawab bujangna mani ngagerewek serta gancang nyamperkeun bari satengah dagdegdog kusabab kaget ngadenge dununganana ngagagaro mani matak pi kareuwaseun. Bade naon agan? Ari maneh teh sungkab-singkab kana pakaian kami? Suruh bojona juragan Sukmaja bari rarai mani geuneuk. Duka atuh agan, bibi mah teu acan muka-muka lomari ti tadi ge. Jawab Bititi bari hate ratu ngerasa reuas ku ayana ningali pakaian dununganana awut-awutan. Jaba raraina mani geuneuk. Puguh kami teh manggih kareuwas bibi. Waktu bieu arek nyokot baju,
katingali pakaian awut-awutan siga-siga aya nu sungkab singkab ari geus kitu cepuk perhiasan eueuh. Astagfirullahalazim, cepuk perhiasan teu aya agan. Di titik mani olohok kalawan teu prarai dununganana di barung hateku ratug teu puguh rarasaan sok sieun jadi panudingan. Heueuh, perhiasan eueuh jeung cepuk-cepukna mangkaning deui si Ali anu matana ku berlian. Anu bener maneh ngomong teh bibi, nyaan teu sungkab singkab kana pakaian kami. Bojona Juragan Sukmaja malik naros bari mencerong kana beungeut bujangna anu keur ngelepara kitu sotenan awah hingku rewas. Aduh agan wantun disumpahna teu acan bibi mah teu acan muka lomari malih anggoan juragan pamegat anu kengeng istri ka kamari ge teu acan disimpen kumargi koncina dicandak ku juragan nalika bade angkat ka ondangan teh. Henteu agan bibi mah henteu sungkab singkab kadinya. Paraluan teuing sumpahna oge wantun ulah dipaparinan darajat satungtung hirup. Moal kitu si Marlinah mah ka dieu asup eta kumaneh katingali si Marlinah ka kamar. Ieu mah bisi we manehna colonos daek asup ka kamar kolot. Coba ka ditu calukan manusana. Suruh bojona Juragan Sukmaja ngajurungkeun nyalukan eulis Marlinah anu harita manehna keur nguyak dicai nyeusehan pakaian mitohana manisa abrag-abrag. Teu loba anu dipikir deui bititik ka tukang sarta gero nyalukan eulis Marlinah keur ngagusrek ngagilas. Neng, dihaturanan heula ku juragan sakedap. Bade naon bibi? Eulis Marlinah ngajawab bari ngalieu ka tukang. Luka atuh neng, manggawe tepangan heula. Enggal neng, bilih bendu. Omong bititi ngaboro-boro ka eulis Marlinah mani teu aya kasabaran pisan kusabab sieun teh. Tapi eulis Marlinah mah jongjon bae ngagilas kituna teh siga nu tenang pisan bubuhan teu boga dosa naon-naon. Atuh bititi ngagero deui. Enggal neng, juragan bilih bendu. Keheula bi saurkeun pameng ieu nuju ngagilas heula bilih kamuntahan. Jawab eulis Marlinah anggur jongjon ngagilas. Be neng mah nya tampolana pisan anggur ngagusrek bae. Wios eta mah kantunkeun heula sakedap. Sanaos dipajengge moal anggeus ku nyalira. Keun engke ku bibi dipidamel eta mah. Barina oge tong ngiring barang damel neng mah mangkaning nuju bobot. Ke kumaha upami gebis panginten bibi anu dicarekanana mah ku juragan atanapi ku aden. Enggal neng, wios kantunkeun heula. Omong bititi kekeh ngaburu-buru ka eulis Marlinah bari tuluy deui nyamperkeun dununganana keur di kamar. Mana bibi si Marlinah teh? Suruh bojona Juragan Sukmaja bari mali ka pengkar. Itu agan di pengkar. Jawab bititi bari teu weleh ngelepar. Nah kena nahawan atuh ngejedog bae di tukang buah gablek dosa atas si tolol teh. Da biasana anu gablek dosa mah osok halarese kusabab sieun meureun. Bojo Juragan Sukmaja beki bendu malah waosna manitik kakarakat anu teu lila eulis Marlinah nonghol tina lawang kamar bari pok nanyakeun. Bade aya pikeun saeunaon ami? Eulis Marlinah nyaritana teh menit tenang nakar teu boga sangkaan naon-naon. Ari maneh kena nahawan ngajedog bae di tukang teh? Lamun digegero gancang nyamperkeun lain ngahekok bae. Dasar manusia turunan teu boga tata kasopanan mah kitu tah deuleu bibi. Belegug alah batan ti kebo si teu gablek pucus ya si teu puguh bapa si tolol. Bojona Juragan Sukmaja ujug-ujug nyeuselan kitu bae ka eulis Marlinah nepi ka eulis Marlinah ngembang kadu olohok mata simeuteun kalawan hatena pinuh ku rupa-rupa pertanyaan naon sababna anu jadi mitohana nyarekan beha kadaek. Atuh pok bae eulis Marlinah nanya bari rada ngaleleper kusabab kaget teh. Kunaon ami teh bet nyeuselan abdi teu enggal nepangan teh itu nuju nyeuseuh kumargi pameng bilih raksukan kagungan papa kamuntahan. Cenah mertuana jebi serta pok sasauran kieu. Lucu sia kami toha geus wani-wani nembal. Cek aing dititah ka dieu deuk aya tanyakeun ka sia teh. Tapi ari sia bet ngejedog bae
Goblok dosa mana kitu ge sia mah. Gaduh dosa naon mi? Da abdi mah teu gaduh dosa naon-naon, kuraraosan mah. Jawab Eulis Marlina hatena beuki kaget ngadenge ceritaan mitohana nyebutkeun boga dosa teh. Montong nanyakeun boga dosa naon sagala. Maneh rumasa ngkaban pakaian urang? Ah, henteu ami. Teu wararantun teuing abdi mah. Sungkab singkab kana anggoan sepuh. Jawab Eulis Marlina bari ngareret ka Bititi keur ngahulang. Ieu mertuana bari nepak tak-tak Eulis Marlina. Ulah di dagoan aya tindakanana ti urang. Ayeuna mah leuwih hade terus terang ngarah pada hampang keur maneh, hampang keur ka urangna. Da urang oge moal arek kitu kieu asal maneh wakca. Kedah wakca sareng kedah ngangkan kumaha ami. Asa kupoekeun pisan emutan abdi mah. Jawab Eulis Marlina tetep karasa teu ngarti sarta pok mertuana saseuran deui. Ari kudu dibejer beaskeun mah ku ayana maneh tadi dicalukan teh. Aya tanyakeun ka maneh. Kalawan ku maneh kudu dijawab sacara terus terang. Ulah rek mungkir kusabab sifat jalma anu mungkir teh berat tanggung jawabna dina kabiturna. Rumasa maneh nyokot perhiasan anu urang dina handapeun pakaian. Sur mertuana bari neuteup ka Eulis Marlina. Ngabantun perhiasan nu ami? Eulis Marlina tuluy ngahulang. Heueuh, perhiasan nu urang tah di dieu disimpenna oge. Tong make jeung pura-pura sagala. Aku weh ngarahampang ceuk urang oge. Kalawan ulah didagoan aya tindakanana. Sur mertuana bari nepak-nepak hamalan lomari. Aduh ami, ampun paraluun 1000 kali ampun. Abdi mah bujang-bujang kana barang candak perhiasan, ninggalna oge henteu. Wantun ulah dipaparinan harkat darajat. Kalawan wantun pegat nyawa abdi ngadadak, henteu ami. Abdi mah henteu wantun kakaratak. Jawab Eulis Marlina nyaritana teh make jeung nyumpahan hiji sumpah anu lain enteng-enteng. Ieu Marlina, soal letah mah bisa diputer balik. 1001 macem kata moal burung bisa. Najan sumpah ngungkulan hulu ge mungguh batin mah tetep nyarita heueuh jeung nya. Tapi teu nanaon lamun maneh nya henteu nyokot perhiasan anu urang. Ngan ayeuna urang deuk nanyakeun sakali deui ka maneh. Hari tadi anu nyemir sapatu papahna teh saha? Abdi mi nu nyemir sapatu papah mah. Jawab Eulis Marlina bari hate mah tetep teu genah. Bener maneh? Mertuana naros deui bari mencerong. Sumuhun mi, kusaha nenden deui semirna kana lomari. Ku abdi mi, jalaran dipiwarang ku papa disimpen dina sorogna. Jawab Eulis Marlina ngareret deui ka Bititi. Marlina, aya paribasa puruk untul kari tunggul, lar gagak kari tunggak, moal deuk neangan jurig nu teu kadeuleu. Tina perkara barang nu urang eueuh geus moal kusaha deui, tangtuna ku maneh sorangan. Uri-uri maneh nyimpen semir karena sorog lomari. Barang nu urang leungit jadi tetela bujang-bujang cek peraturan hukum. Dalah urang oge nu kasebut teu nyaho kana peraturan hukum. Geus bisa nuduh ka hiji jalma anu jahat nyatana diri maneh. Hayo aku anu bener Marlina. Ami. Eulis Marlina mani ngageri. Muga ti luhur sausap rambut. Ti handap sapucuking ramo neda agung cukup lumur. Jembar pangampura kanggo diri abdi. 1000 kali dikakesek, 1000 kali dipaksa abdi kedah ngangken ngabantun barang kagungan ami. Abdi tetap moal ngangken. Sawios dugi kabeheung abdi diparagatkeun oge. Tetap abdi teu rumaos lahir batin. Abdi bade pasrah nyanggakeun raga jeung nyawa. Bade dicacag di walang-walang, disiksik dijieun kunyit. Lillahi ta'ala abdi pasrah upami leres ami bade neken ka abdi kitu. Lah Marlina, ulah jeung make lobat catur ieu. Kacangkel-cangkel carehan, kadadas-dadas letah. Najan pakotrek oge eueuh hartina. Tetep maneh anu jahat, tetep maneh nu jadi tuduhan. Dek di aku moal Marlina. Sur mertuana bari ised-iseden nyaketan Eulis Marlina atuh ningali kaayaan dununganana kitu. Pikeun Bititi mah mani ngajok-yok katingali tuur mani ngadeg-deg awahing kusieun aya kajadian.
Tetap mi abdi mah moal tiasa ngangken kumargi ngangken eta teh kedah aya buktosna kalayan kedah aya saksina abdi ngabantuan eta barang. Jawab Eulis Marlina tetap mertahankeun kajujuran dirina. Nyaan sia teh tetap moal ngaku Marlina. Mertuana meni nyentak bari socana molotot siga nu arek biji tina kongkolakna. Larasmi abdi moal ngangken. Rasakeun ku sia tindakan aing Marlina. Omong mertuana bari cag kana iteu kagungan carogena anu ngait dina kapstok diulangkeun maksana bade dianggo ngababuk sirah Euis Marlina. Barangsat dihembatkeun bititik kasit ngarawel iteu kebenaran katewak pisan serta pok nyarita. Ya Allah, keheula agan sing emut, ulah waka kajurung ku nafsu, kagendam ku pangajakna setan. Mugi ngahapunten ka bibi, sanes bibi nyiduh ka langit. Endog mamatahan ka hayam, atanapi tak-tak bade ngaluhuran mastaka. Tobat 1000 kali tobat. Sanes bibi mangmenangkeun ka Neng Marlina. Mung bibi ngemutkeun ka juragan, kasebut dunungan. Atuh ka Neng pon kitu keneh, kalayan juragan ka Neng atanapi Neng ka juragan teh pernah kumaha. Juragan kasebut atau sepuh, kalayan sanes jalmi handap-handap. Kusadayana pada ngajenan, sore cohagna mah juragan teh pada dipika serab. Dianggo pamuntangan tina sagala rupi hal sinareng dianggo sesepuh di daerah ieu tina bidang pendidikan boh lahir boh batin. Anu hartosna pendidikan agama dari gama teu woleh katurut kuno alit, teu woleh kasendehan ku sadayana. Atuh upami kitu carana mah asa toja nya sareng ilmu panemu juragan anu parantos uninga kana bab agama sareng dari gama. Dihante-hante oge juragan teh kajurung ku nafsu. Kapan saur juragan dina ngawurukan ka jisim abdi, nafsu nu matak jadi kaduhung, badan anu katempuhan. Sinareng deui asa bisa kumahaon teuing isina juragan. Juragan dugi kawantunan dasa Neng Marlina. Anu kengeng disebatkeun awon-awon oge mantenna teh putra juragan, sanaos kasebatna mantu, margi katalian ku Aden. Komo deui ieu Neng sasatna nuju ka kandungan anu sakieu syariatna. Duka enjing duka sonten bakal ngalahirkeun hiji jabang bayi. Piputueun juragan ku anjeun. Bibi, suruh bojona juragan Sukma megat kana caritaan bujangna. Pikeun kuring mah lain teu narima kana caritaan ti bibi atawa boga rasa lir ibarat hayam dipapagah ku endog. Memang caritaan bibi anu bieu teh merenah pisan, teu aya salahna sakecap oge. Kalawan bener-bener kuring salila hirup di dieu teh teu woleh pada ngajenan kuno kitu kuno kieu oge. Hartina eueuh nu wani ngunghak ngalunjak. Kabeh tatangga nu dareukeut pada sarerab, lain serab ku soal haliah dunya, tapi serab ku laku lampah kuring anu geus pada nganyahoankeun, malah ku bibi sorangan kasaksian. Tapi naha anu jadi anak minantu sorangan geus wani-wani nyieun talajak goreng, talajak anu teu sesuai jeung adat manusia. Hartina adat jahat. Rupa cicing tapi batina ngelemet. Teu beda ti tingkah laku ucing, ari hareupeun uang eong siga nu heueuh nurut kadunungan. Tapi di mana bongoh paisan dihakan, pantes adat jalma deuk nurutan tabiat ucing anu disebut sato. Pikeun kuring mah bibi dina soal adat moal bisa disarwakeun jeung nu sejen. Aya paribasa lain cai lain tampian, beda adat beda kahayang beda tabiatna. Lamun hade diterangkeun pikeun adat kuring mah bibi, lamun ku jalma dibawa kana jalan hade, dibere jalan anu bener terus sopan santun, tata titi tindak tandukna alus, geus pasti malesna ku batur leuwih ti kitu. Tapi sabalikna lamun dibere tingkah laku nu teu bener, sumawana deuk nyieun peta jahat keur ka diri kuring. Sigana najan kuring nepi karup ku padungrap ku lemah kaurugan taneuh beureum ge moal arek mulang hade, malah leuwih mere tindakan sabab pikeun jalma anu hayang diajenan dirawu dihargaan ku batur teh anu kumaha. Ari lain urangna nyieun peta hade bisa ngajenan ka batur, anu tangtu ka batur ge diajenan deui.
Cek basa barudak ayeuna teh mah kudu tahu diri, tembongkeun akhlak kalakuan urang anu bener. Beda deui sifat kuring mah bibi, lamun geus geuleuh ka hiji jalma tetep moal bisa dikumbah. Komo dasa model manusia kieu patut mah boro-boro deket dalah patenjo beungeut ge geus sanggeuk neuleuna. Da jalma anu boga tabeat kawasato, sur mertuana eulis melinah dina ucap-ucapan teh estu garihalna keur da puguh geus boga sifat keras anu hartina teu bisa dibawa kana jalan rundingan anu lemes, tetep boga angkeuhan bener ceuk sorangan. Ami eulis Marlinah nyarita deui bari cipanona ngalembereh di barungku batin nyeri alah batan digerihan ku hinis. Malah mun geus teh mah ragana eulis Marlinah pasiksa asa disambar gelap, tapi najan kitu ge teu burung neruskeun carita anana. Dupi tadi Ami nyanggemkeun yen abdi gaduh tabeat sapertos sato teh dina laresan kumahana. Lebah kumahana? Bisa bae sia ngomong teh make nyebutkeun boga tabeat kawasato pelebah kumahana sagala. Terumasa maneh kakandungan lain darah ti anak urang. Tong boro ayeuna masih keneh dikandung, sadalah geus bro lahir oge pikeun urang. Teu hayang ngaku incu jadah ngarti? Moal nya anak urang ngayakeun tindakan kitu ka maneh. Lamun nyata maneh teu ngalakukeun jalan nirca ti salaki. Geus ti samet ayeuna mah ulah nete-nete deui ka dieu. Kadar perhiasan urang eueuh teu nanaon, jor geraman tong ka ditu. Anjing belang anjing hideung lah. Saur mertuana bari ngalewas kaluar kitu deui eulis Marlinah najan bari raga asara moh poe oge maksakeun maneh kaluar. Geus kitu pok nyarita menta dihampura ka bititi bari sumegruk cerik, malah keur bititi oge nya kitu pada cerik. Tayalian milu mangyarikeun kana batin eulis Marlinah. Anu harita keneh ju turun ti imah mertuana anu maksudna mah tayalian deuk balik deui ka imahna. Waktosna kabujeng see pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.